unjuk sumahu wanatan lumpunan penyawur paduka rupi mangga aya pikir sana ada wa moal bade baha wa moal bade lijing sila bengkok silma wa sayo ngalaksanakeun panjen di selirat paduka bujeng hingga ka pulut parjadi tanaga lawan pati kasangakeun nuhun waya ayeuna kudu ngalaksanakeun pancen di kaula wa anu ngagimbung di belah ditu anu ngalut ngabandalut anu ngemat-ngematnya tampilan teh eta teh anak kaula wa kejakeun ayeuna wa ditunggu di dia ila pisan unjuk sumaha dua sejami yang manjer tugas di salira paduka Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ijo abah tos dipayun. Aya. Ini kasih Gusti teu kawas tukang kenal. Kasih. Abah teh pulang di kebon ieu teh. Pulang panen tomat. Sok nyari cangking dari pulang panen teh cing omekeun heula cangking teh we alah sia kasemelan hiji deui urut panen engkong alhamdulillahirabbil alamin bagja teman ke kasep abah mendengar kesula meh salamat sadayana pun cetir hayu penyup penyiraman penyup penyiraman sukma isi mawatulung siap jadi mas sumanding rak siap gimana wah biarpun abdi suka daya deui pangeran jiwa di Allah daya deui pangeran jiwa di Allah daya deui pangeran jiwa di Allah daya deui pangeran diwati Allah angin abdi sejamia sejak nyungsi cahaya sejak nyungsi hati hidupku saja iwal karidoan anjing puji mah kagungan Gusti Allah Maha Kuasa.
Didoakeun buat kita mudah-mudahan mengajar salam ti aki jika suka sabar da ageng rezekina. Oge berangkat moal pilih kasih anu teu ngajawab salam ti aki oge cing kasih suka sabar da oge ngancelekna cing depok. Alhamdulillah udah dengan ayeuna urang biasa kumpul ngeriung paprok jongkok patebak rai dina olahraga. Yaitu wali patu nikah tapi wali patu harus itu aki kaset gelis didoakeun ku aki. Pak mudah-mudahan tidak ditegayeuna cing aya dina kalancaran ginanjar pamilu jengan. Oge mudah-mudahan ku abdi doakeun cing hurip dirina waras kadana cager beunteungna dikabul sagala pamaksadarana. Cing panjang kunjung panjang yuswana jauh balik para miskin oge salamina dina perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu wargi serek sadayana da aki ka dieu teh teu sorangan. Aki ka dieu jeung pamajikan mangni. Ganting di mana segala cik kurang telepon ku aki. Mohon biasa di dekat bobo cik kurang telepon lah ku aki karena sang aki boga HP anu ngaranna Hendro cik. Urang telepon mati balik ka lagi deh. Betul. Cik coba. Halo lagi. Nini, halo Nini. Astagfirullah. Nini. Nini. Aduh, Gusti Maha. Kumaha Haji? Ai maneh di mana Nini? Ampura kasarean tuh Gusti Maha. Nah, ai maneh geus di mana tuh maneh? Berarti geus berdagang. Kadang urang teh. Mana di mana lagi? Di hareupeun jeung curang tinggal. Ayeuna kadinya atuh yang make musrik. Musik sebenarnya. Cewek kadinya.
mana? Sekedar tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini melanjutkan ini halakkan ini mau perkenalkan dulu karena aku tadi bahasa Indonesia tak kenal maka tas saya maka kita tidak maka pokok dari apa-apa. Pasti lagu. Ngomong naon nih mana? Perkenalkan, nama aku adalah Miss Lydia Danila. Astagfirullahaladzim. Mahal sebenarnya. Anu kurma ini dengan dina jangan rapet. Jangan putus. Anu aku mau ini ngomong. Siap. Aki, Kumaha sayangku. tinggali hadapan orang Gusti, incur ini mereka saya meninggalis. Saya doakan ku ini mudah-mudahan ini ngajar ke rumah tangga acil udah tahu cayunan, pacar ini disalawi, adalah tadi sahabat, tinggalkan pula anu sakinah, amin ya Allah, amin. Gusti, Bapak Ibu apuntennya ieu kemajikan Nabi berbulu kemajikan teh. Akan bayar semua ini. Urang ada di urang sesalaman surang ibu hajat bapak hajat itu biasa bebesan ke panganten ka incu urang. Hayu. Ini mah biasa banget dari kawal dengan lagu dia. Kalau ada Siap. sama Afif. Kok sampai mana sih? Babata coba lagu bebek kayak bebek Siap. siap ya kita joget ya iya.
Sejak napagna telah natubusan ketigil karena kasih. Di jurung maksadu tangtu dijajak maksadu nyata diiring kuning gali di sana buah pelayapan hidung kucing mukiman dengan hidung pemahalangan mega bodas lumayan jadi saksi di dinten ayeuna mangga anaking digunting pitana
kunting kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dicepat kalau bunga mangga ku istrikna. Tahan sebentar. Kembang tawis wal bahagia malati tawis kasih mangga iya gerak tampi rum arum mangga anakin kanu gemawena kasuami tercinta lalauna cekak ayeuna neng gelis salin ka suami neng gelis cepeng cangking si anak dalamnya diasuh kakeknya kakek diasuh wah guys tahan tenang atau ngadek nih kawan-kawannya sok 1 2 3 alhamdulillah mangga neng gelis kapal dia nah sok mama kapal dia sama apa sok digendeng sok tukang foto kayak dipoto heula cenah kangen momen bisa Lydia Danira sok terus